Sampurasun sobat wasiat nu dipeheman di lebet Gusti Yesus Kristus bagja pisan tiasa tepang sareng sing kuring dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Saat sacan urang ngawitan ngalenyepan piwulang Gusti, mangga urang sadaya ngadeheus kamantena. Gusti anu Maha Agung tur mulia, mugia sih kurniati anjeun nyaangan sareng nyiatkeun kana lampah kahirupan. Roh suci nyarengan salawasna. Di lebet Gusti Yesus Kristus sim kuring ngadeheus. Amin. Para wargi bahan lenyepan dina dinten ieu kaos dina renungan wasiat anu nyandak tema ngahuripkeun Dharma Bakti kalayan bagja. Dumasar tina kitab Perjanjian Anyar nyaeta serat 1 Korintus 7 ayat nu kahiji dugi kasalapan sarta anu janten ayat lulugu kacandak tina 1 Korintus 7 ayat nu ka-7 anu kieu unggalna. Kusabab kitu saena mah unggal jalma micontoh ka kuring tetep satia narima ti Allah kurnia anu khusus. Nu hiji narima kurnia nu ieu, nu sejen narima kurnia nu liat. Saderek nu dipikasi di lebet Gusti Yesus Kristus, dina budaya urang, masyarakat umumna mutuskeun jang hirup laki rabi dina mahlika rumah tangga. Nanging dina kanyataan aya oge sawatara jalma anu leuwih milih ngabujang hirup nyorangan teu kawin. Kabeh ge eta mah soal pilihan hirup masing-masing jalma. Nu penting mah urang kedah eling kana naon anu jadi putusan nu dipilih jeung tujuanana nu jadi dharma dina hirup urang. Dugi ka eta kabehna mawa kana kabagjaan anu sajati. Rasul Paulus dina wawaran serat di kitab ieu nguningakeun yen soal aya jalma anu laki rabi jeung anu ngabujang kabeh ge mangrupa hiji dharma nu kedah dijalankeun masing bener kalayan dina kasucian. Mun aya jalma anu dipasihan kurnia kasempetan ngabujang, eta mangrupakeun jalan jang ngadarma baktikeun leuwih-leuwih ka Gusti. Paulus nyontohkeun dirina anu ngadarmakeun hirupna sautuhna ka Gusti dina ngawartakeun Injil. Nanging teu sakabeh jalma tiasa hirup kana pilihan nu kitu. Saha bae jalmana anu milih jalan hirup rumah tangga kedah ngabaktikeun dirina dina kasatiaan pinuh kaasih kanyaah jeung kudu daek tanggung jawab dina ngurus rumah tanggana. Jalma nu milih rumah tangga kedah ngahormatan kanu milih jalan hirup ngabujang. Kitu oge sabalikna saling ngahargaan masing-masing. Duanana pilihan eta dijalankeun ku cara suci. Kusabab kahirupan urang teh mangrupa kurban anu diangkeun ku mantena. Kedah aya rasa bagja tumarima kana sagala tanggung jawab anu didarmakeun eta. Ayu, urang ngajagi kasucian hirup, babakti demi kamuliaan panjenengan Gusti. Mangga urang maneda. Hatur nuhun Gusti kana sadaya pangeling anjeun. Mugi sim kuring sadaya tiasa babakti kalayan bagja di payuneun anjeun. Di lebet Gusti Yesus sim kuring ngadeheus. Amin.
Wargi sobat wasiat dugi ka ieu lenyepan urang dina dinten ieu ulah lepat teras ngadukung kanal YouTube ieu ku cara like, subscribe, sareng ngabagikeun kanu sanes. Kumargi ku jalan kitu warta Injil tiasa urang bewarakeun sasarengan YKB. Sampurasun.